Kanaon maneh hei sakadang kuya sakadang hayam sing haruleng itu kawas nu susah. Keur pararusing ieu teh ka hati kuring ka sakadang buaya eta mani asaku ulah nginum di walungan teh. Bener abong-abong awak urang laletik mani teu dibere cai teu kawas sakadang banteng. Aduh kuat kaki tu eta si buaya. Dulur-dulur, aya info ya tadi kuring ningali di sawah deket saung patani. Aya gentong isina cai tapi henteu pinu. Kuring bayarek nyoba nginum pamatu kuring teu nepi euy kana caina. Hayu ayeuna urang ka dari tu sarerea kuring mah geus teu kuat ieu nahan-nahanna aus pisan. Aya cai ge tanya gunana hulu kuring ge kapiran moal nepi oge asup kana gentong eta. Kumaha lamun urang gulingkeun wae gentong lamun caina keluar urang nginum sabuh-sabuhna. Salah atuh kitu mah lamun caina bahe tangtu nyerep ka jero taneuh moal bisa diinum. Kudu kumaha atuh jadina? Kudu make akal. Kumaha akalna? Cik geura kumpulkeun batu nu laletik bae sing loba tuluy abuskeun ka jero gentong.